mentak di ayat turun ayat wa idza quri'al qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. wallahu a'lamu bimuradi ayat ieu teh diturunkeun dina ngalarang ngomong, ngalarang ngobrol, ngalarang berbicara fil khutbah dina waktu khutbah. Lantaran narita urang Arab teh ketika khutbah teh ieu nyana ngobrol-ngobrolkeun urusan perdagangan, urusan kahirupan. Keur khutbah teh bising, maka turunlah ayat wa idza quri'al qur'an fastami'u. Nu mantak dibahasakeun Al-Qur'an padahal khutbah lantaran di jero khutbah teh aya Qur'anan ceuk sakaol mah Quran secara mutlak. Aya deui jelema keur salat urang Arab di Madinah begitu keur salat ngarobrol. Nah eta ngalobrol teh ya ngaganggu kana salat. Maka dicarekan ku Gusti Allah turun ayat itu wa idza quri'al qur'an. Pan keur salat teh baca Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Quran. Surat dari tuna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Quran. Eta teh meunang aya nu ngomong. Mantak cek mazhab Hanafi mah, cek mazhab Hanafi teu kudu baca Fatihah acan makmum lamun imam kadenge Fatihah. Teu kudu. Urang salat magrib kan kadenge Fatihahna. Allahu akbar imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nabi mah sakadar penyempurnaan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Makmum teu kudu baca Fatihah. Geus asal gadegekeun bae tah ieu. Wa idza quri'al Qur'an di mana dibaca Fatihah, Quran teh Fatihah dina salat. Pastami ulah dengekeun doa situ. Ulah aya umat ngomong. Perhatikan baik-baik. Salat jadi. Nagabanap. Teh kudu baca Fatihah nya. Geus bae. Imam ruku gitu. Allah. Mantak ulah kaget lamun di Mekah. Ulah nurutan nyana ke urang nurutan nyana deui. Nya mah Allahu akbar. Nya mah nileuk ka kali tuneulekeun. Dia kergadekeun imam nya dan teu maca nya na. Teu salah. Nya mah mazhabnya ai urang mah la salata liman lam yaqra bil Quran cek Kangjeng Nabi. Teu sah salata lamun teu baca Quran. Baca Quran teh anu baca Fatihah. Dek urang mah nyekalan eta mazhab Syafi'i mah bacalah Fatihah. Geus lamun kaburu mun teu kaburu teu kudu. Urang datang ke masjid, imam keur majeuna maca surat. Pas maca surat Nas. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Mana datang ka dinya? Allahu akbar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan langsung ruku. Allahu akbar. Urang teh kudu maca Fatihah. Allahu akbar. Geus mantep lu mantep kadatang ka dinya terakhir wae. Teh kudu. Tapi aya nu maca Quran haram. Ketika aya jelema keur salat, Allahu akbar jahar atawa sir. Jahar maghrib isya subuh. Sir zuhur asar. Allahu akbar zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Aya di sisi nu maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu keur salat haram maca Quran. Lain maca Quran haram gandengna mah. Taswis. Eta sing hade. Urang aya nu salat maca Quran gandeng macana. Dilagamkeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh urang teh sangat diperhatikan
maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh tas taraweh perlu istirahat sebab mungkin jam 2:30 atau jam 3 udang nanti perlu sare ngaji Qur'annya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain ngajar haram lantaran ngaganggu batur cak datang aduh tak budak bener kita darus adupan aing aduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mah bu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas lebih berat awewe mah lebih berat. Masya Allah engke jam 2 kudu hudang masak aja tak gandeng bae deui di masjid baca Quran haram eta kos itu teh Masya Allah aya waktu-waktuna teu meunang Naila wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah